Indung kuring gede bohong, baheula keur leutik. Dina waktu dahar, lamun dahareun kurang, emak masok nyarios. Gerak emam kasep geulis, emak mah can lapar. Lamun tuang jeung lauk nasok dibikeun ka kuring. Emak mah tos tara nuang lauk cenah. Dina waktu kuring gering tengah peuting, anjeunna nyaring ngahaja tur mependek kuring. Gerak bobo kasep, emak mah can tunduh. Dina waktu kuring geus boga gawe, hayang mere kanu jadi kolot, anjeunna nyarios tabungkeun duit teh jang keperluan hidup. Emak mah masih keneh gaduh artos. Dina waktu anjeunna teu damang, kuring yang cerikan nu jadi kolot, anjeunna mah malah gumujem. Tong ceuri kasep, da mamah teu kunanaon. Emak kaikhlasan pangorbanan salira kangge ngabagjakeun abdi sakitu poharana. Moal tiasa dituker ku dunya katut eusina. Salira teras nganggap abdi budak alit anu teras dipika melang ku salira. Namun salira alim dipika melang ku abdi. Kitu tah bedana kuring jeung indung teh. Indung luar biasa, mun penak atanapi papisah sok nyarios. Hampura emak teu bisa mere nanaon, ngan bisa mere doa. Da ieu carios teh sok asa nampiling pipi. Indung nu geus sakitu loba mere pengorbananana, mika cinta, mika asih kuring jeung adi lanceuk kuring masih keneh nyarios. Hampura emak teu bisa mere nanaon. Sementara kuring paling nyium pananganana, masihan rupiah teu langkung ti 10% penghasilan, geus ngarasa jadi anak nu bakti ka indung. Tapi indung mah teu ngarasa loba nyieun kahadean ka kuring. Padahal kahadean kanyaahna indung teh hese pisan diitung, geus loba teuing. Sementara kuring ngarasa jadi anak nu taat jeung hebat, ngankur sacuwir kahadean. Mulyana indung jeung naibna diri kuring. Lamun kuring gering, indung rela nempuh perjalanan ratusan kilo. Aya oge anu nyebrang lautan ngan hayang nyium putra putrina. Padahal mun indung urang teu damang, urang mah kur ngangkat telepon terus ngomong, hapunten emak teu tiasa ngalongok. Emak geura cager kur sakitu. Bener bedana pisan kuring teh jeung indung kuring. Anjeunna ngantunkeun sagala kasibukanana supaya bisa panggih jeung anakna. Sementara kuring nyieun alasan sibuk keur bisa nyarengan waktu anjeunna teu damang. Hinana pisan diri ieu kur bisa nyengcerikan jeung ngirim doa di umur anu beuki ngolotan. Eta bedana kuring jeung indung kuring. Sok ayeuna macing soson-soson, beungpeung indung bapak keneh aya keneh.